Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, kunaon cek? Muriang cewek Ti iraha ieu. di kamari disebut boga duit gede. Wah, Tara buka duit sabaraha di mun kanyak muriang kieu. tara tisasari pugugenan soon. Boga duit gede ayeuna duit gede jadi muriang kieu bingung. Teuing ka dokter Can. Acan da lain ieu mah lain ku dokter ceuk. Kumaha tuh ieu? Sabaraha di eta duitna? Ah ulah yang apalah engke nginceum. Atuh. Cik atuh sabaraha atuh kanyak muriangan kieu. Ulah engke bisa yang nginceum mangane osok duit tara dibalikeun. Atuh ningali atuh mun penasaran. Kementa di coon ayang. Ningali wungkul abi mah moal nambut moal. Ya sok atuh coon bae. Coon boga duit 100.000. Aya ka dokter. Henteu nya sok ieu ya jang coon abi boga duit 100 juta coon bingung. Bingung kana naonkeun jadi abi teh meniriut muriangan kieu. Geus we abi mah hayang nu 100.000 we eta. Tawa 200.000 aya. Aya ieu aya Ya sok ieu. atuh ieu coon. Coon ieu anu 100 juta abi bingung soalna bingung ngabaranjakeun nya. Aduh Iya. ieu atuh nya. Ieu ikhlas di dong ieu jang. Nya eta kop yang coon we eta mah. Oh, Ya Rida coon Rida. nya Ridho kacida beuki teuing. Sik enggal damang atunya. Alhamdulillah ya ayeuna mah insyaallah ya damang raya coon tos lah kop eta mah. Kop eta mah jang coon we nya. Nyantos atuh abi uwi heula nya. Sik enggal damang. On. Dasar ya. Milik mah rezeki mah ka mana. Cepo muriang cenah tinggal duit 100 juta muriang tukeran ku 100.000. Aing mah menang untung ieu mah. Tukeran 100.000 ku 100 juta. Ieu mah epoh nipu ieu mah kakuring. Muriangna bohong ieu mah. Aing mah epoh. Dasar epoh ngabohong kakuring nipu cenah muriangnya ka duit 100 juta ieu tulisan hungkul ieu mah.